Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ariyo eta hiji pasal. Syurutu jam'i takhiri. Ari syarat jama takhir. Isnani eta aya 2. Niyatut takhiri tegasna niat ngakhirkeun waqad baqiya bari nyata aya keneh min waqtil ula tina waktu anu kahiji naon mayasa'in waktu nu nyukupkeun nu laluasa wa dawamul udhri sareng langgengna panguduran ila tamamis saniyati dugi ka sampurna salat anu kadua. Taya ngabahas tentang syarat-syarat jama' takhir. Cek kamari bahwa jama' teh merupakan rukhsah tanapi dispensasi tanapi oge kemurahan di Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana urang aya panguduran. Tapi panguduran oge kedah anu sah menurut syariat agama Islam. Jadi tetiasa kitu bae kitu dijama dikumpul-dikumpulkeun salat teh. Tanpa panguduran anu jelas. Sabab sok aya geuningan jalma anu rada gagabah gitu. Taya pasal netelakeun tentang syarat jama' takhir, kamari atos syarat jama' takdim. Syarat jama' takhir ayat 2. Syurutu jam'i takhiri isnani. Syarat jama' takhir ayat 2 sadayana. Mana syarat-syarat jama' takhir teh niyatut takhiri. Nyaeta niat jama' takhir. Upamina salat lohor layana sareng naon? Salat asar, salat maghrib layana sareng salat isya. Jadi tetiasa misalna ayeuna salat asar sareng salat maghrib tetiasa. Margi memang eta mah kitu katangtuanana. Kumari subuh mah da eta mah mandiri we gitu. Jadi niat jama' takhir. Misalna urangnya salat lohor jeung salat asar. Usolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an ma'ad zuhri. Jadi dilaksanakeun waktu naon? Dina waktu asar kan. Tuh. Nya kitu di salat naon? Salat maghrib ditarik ka isya. Ditarik ka isya usolli fardul isya'i arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghribi. Pardon lillahi ta'ala. Bade oge ngange mustaqbilal Ka'bah. Biasanya. Kanari menghadap kiblat mah termasuk naon? Syarat sahnya. Syarat. Hari syarat mah kedah di penuhina teh satu acan ngalaksanakeun salat. Jadi tos jelas arah kiblat teh gitu. Taeta niat jama' takhir. Jeung deui lamun urang rek niat jama' takhirnya.
Tak jadi kudu aya ngamaksud nganiatan dina hate teh bahwa sholat terek di jamak takhir tuh supaya henteu kalebet kana terbengkalai kana ngabengkalaikeun kana sholat teh gitu. Jadi tiasa katutup ku eta numawi kedah aya paniatan bahwa sholat teh bade di jamak takhir itu. Pamina urang perjalanan ti dieu ka Jakarta upamina itu. Ayeuna waktu teh tos magrib. Urang teh nganiatan we bade sholat teh di jamak takhir. Atanapi niatna mah nawaitu takhirul maghribil isya gitunya. Bisa bae. Nawaitu takhirul maghribi ilal isya. Wa qad baqiya min waqtil ulama yasauha. Masih kena anu kaji lanjutkeun tadi. Jadi masih kena aya waktu itu. Masih kena aya waktu tina waktu anu kahiji anu kira-kira nyukupkeun kana naon? Karena waktu sholat. Bahwa sholat teh bade di jamak takhir itu. Nu kaduana wa dawamul udri ila tamami saniyati. Anu kaduana mah langgengna panguduran dugi kasampurnana sholat anu kadua. Misalnya ayeuna dina sholat safar itu kan. Misalna urangnya sholat lohor jeung sholat asar. Jadi nepi kana sholat asar teh gitu, nepi beres sholat asar teh jadi aya kene waktu kira-kira nyukupkeun kana sholat jamak takhir. Misalna kumaha cenah oge lamun teu nyukupan, tah berarti mun teu nyukupan meureunnan. Jadi ieu teh termasuk kana terbengkalikeun sholat itu. Jadi naon nya kana qada we. Paksa gitu. Kana qada sholatna. Sok sanajan gitu mengenai sholat qada sendiri jadi dipermasalahkeun terutami anu untuk sepakat gitu jeung ayana sholat qada. Tapi kana dina mazhab ieu mah da aya sholat qada teh gitu nya. Beda jeung mazhab sanes gitu. Sholat teh jadi keur maranehna mah teu aya sholat qada. Nepikakeun aya nu ekstrim ngomongna teh gitu. Jadi pajarkeun teh cenah aya bengkel sholat itu. Tapi urang mah mazhab Syafi'i bahwa sholat teh aya qada lamun sholat di luar waktu. Nah, jadi urang kedah terangnya karena ketentuan dina sholat jamak baik jamak takdim maupun jamak takhir. Wallahu a'lam bishawab.